mencari jodoh. Beb, lagu hari musik resep musik naon Beb? Oh Beb mah resep musik dangdut. Ati Sugiarti. Oh Beb teh penggemar Rita Sugiarto. Cing hayang kumaha sorana sih? Tes. Hayang make mik. Mikna? Halana. Mikna keluarkan Mang De. Lain mikna hayang nu kumaha? Hayang anu hideung, anu bodas, anu koneng itu, anu bingkang. Anjir. Taman Mang Dede pisan. Berarti tek rumah kemik, tekudu. Rita Sugiarto. Nah, Beb di sidik-sidik mah siga Elpi Sukaisi. Nah, resep Rita. Oh, bebas lah. Bebas Elpi ya, Beb. Rita oke. Ya. Kada eta ngagejlig naon ngagejlig. Ada hem rat. Nah. Asik udah. Ternyata lagu saha Beb. Nah eta deui salah meureun. Lain Beb, nah hanya anu resep dangdut mah bukna garalingnya. Teu naha. Oh jadi Beb. Oh, jadi Beb teh tadana mah jadi artis. Ngan eueuh dukungan dari siapapun. Jeung dari suara juga tidak mendukung gitu. Suara juga lagi. Hiji mah eta meureun. Tawana mah suara sih. Tengah dukung suarana. Kan suara mah belajar lari oge lari tiap pagi sampai Oh ngalatih suara mah ku lari. Oh sok lari Beb. RT jang naon? Oh. Panjang naon? Oh panjang umur. panjang napas seperti lari teh. Sok lihat bila arti-arti kalau lari teh latihan suaranya lari pagi dia. Besok pakai umur. Lain Beb, lamun hayang napas panjang
Telumkeun sirah kana cai, keumkeun lelep-lelep. Terus tahan napas salila mungkin. Sama kene tapi lah kamar oke rada napas capek tapi hangengon. Henteu ah. Bener. Jadi beb lamun hayang kuat napas mah teleumkeun mastaka teh kana cai nya dina ember. Salila 2 poe. Nah, insyaallah beb panjang. Itu abi mah biasa kontes, mah biasa janten artis atau Oh. Apa itu jantan? tapi mah janten artis. Gitunya. Kalau kan aya mah maka janten janda. Kana janda deui. Bawa dalam sampan. Sampan. Anak janda. Rumah abangku sampan. Anjir. Kurang tarik, kurang keras Suaranya kurang keras. Kurang keras kan harus pakai mic. Iya tuh. Mik. Kayak wae kana mik lompat teh. Emang alasan teh ke konser benernya. Kalau pakai mic itu lamun pakai mic beb kadenge itu kaditu kagolep tuh. Rasa hati. Kan kamu pakai mic mah jadi suaranya rada-rada bagus sedikit. Rada-rada cahayaan. Mun make mic mah suarana teh rada-rada aya cahayaan. Kayak ehoan, eho. Aya cahayaan atau eho? Eho tadi teh cahayaan. Itu Eta mah polo. Tadi mah aya cahayaan ngomong teh. Eta mah polo. Cuma eho. Tapi ngomong-ngomong ya Beb, sekedap ya perbaikan heula ya. Beb teh neangan duda. Kuda Ayah mau di dia. di mana? Dina YouTube. Loba tuh dina YouTube kuda. Sok mangga kasaderek anu nuju milarian randa. Ye, aya ye rana bengsrot. Tos lami teu dikekepan cenah atil ayam beku. pasti kiat cenah ieu teh. Mangga kepala wargi anu aya di Sabuneureun Bandung anu minat karana bengsrot ya. Ya. Mangga Siap tempur gitu. aturan engalna ieu mah geus teu kudu ngajarkeun ieu mah dijamin ieu mah gegeleseran. Oh my god. Gimana atas oge. Jor. Mah iya mah Biasakeun. aduh yang kedah kiat hungkul ieu mah wadalna minggu ieu mah minggu mah hese eleh.
Jadi hoyong di pepende biasa ya mah. Biasa menyanyi dangdut, mangga, Sundaan mangga. Biasa nyanyi dangdut, biasa Sunda, biasa. Hari beb, napet bisa resep karena dangdut. Ini kamu karena dangdut, silakan penyanyi dangdut kan rambutnya keriting, aku juga rambutnya keriting. Oh, karena rambut BF keriting jadi suka lagu dangdut gitu. Sukanya dangdut. Oh, tapi selain itu kenapa nggak pop rock gitu? Suka rock juga, penyanyi rock kesukaan Nicky Astria. Oh, suka rock. Kesukaan penyanyi rock itu Nicky Astria. Nicky Astria teh nu kumaha sih? Ya, jarum neraka. Ah, Jarum neraka. Jarum neraka. Jarum neraka. Jarum neraka. Jarum neraka. Oh my ampun. Ampun ribut. BF ya, bener kenal lagi nah. Iklannya lah. Ah, jarum nerakanya dipending. Oh, jadi ini lagu Nicky Astria teh Jarum Neraka. Teh naon Jarum Neraka teh nya? Huh? Oh my god. Tapi nu favorit mah anger dangdut. Dangdut sama rock lah. Dangdut sama rock. Nah, aku bisa resep rock. Suka aja. Wah, pengennya jadi penyanyi rock dulu. Oh, Rock duet gitu. Rock oke, dangdut oke. Sombong amat. jadi dulu nate BFT pengen jadi penyanyi rock. Duet, rock. Oh, rock dut. Penyanyi favoritnya Nicky Astria. Kalau dangdut penyanyi favorit Rita Sugiarto. Oh, nah apa resep? Bah, Rita Sugiarto. nah apa resep Rita Sugiarto? Jadi lagu-lagu nanti menyentuh gitu. Oh, Rita Sugiarto mah menyentuh kumaha. Contohnya kumaha? Rencana Oh my god. Rita Sugiarto. memang cinta kepadaku. Aku saja yang kau cinta. Oh, ya lima yang disalurkan gacor gitu. Klik, komen. Tuh, mangga cenah ka para duda-duda kena di antos. Ieu mah teu hoyong nanaon. Ieu mah cukup nyeunap martabak we sabungkus. Hari tanah kumaha bisa resep dangdut BF. Dari tanah orang cita-cita teh jadi penyanyi ya, jadi penyanyi dangdut gitu, tapi nggak terlaksana. Oh, jadi guys, ini Tante BF tuh cita-citanya tuh jadi penyanyi dangdut ternyata. Kenapa tuh nggak ikutan itu KDI? Atau dangdut itu naon? Akademi? Dukungan sih dari siapapun itu. Oh my god. Gak ada dukungan dari siapapun. Iya, Dari suara gimana? tidak ada. Suara juga nggak ada dukungan. Ya, suara juga nggak. Ah, Jadi cuma suka
nyanyi doang gitu di kalau dukungan mah nggak ada sama sekali dukungan suara juga. Jadi suka nyanyi doang. Kalau dukungan suara dan apapun materi dan penggemar nggak ada. Waduh, Tapi nyanyi berat suka, atuh, euy. terus TikTokan juga suka. Kalau TikTok kan cuma cecelanapan doang. Cecelanapan. Oh, kalau tiktokan dia suka guys. So cari TikToknya di TikTok ada di situ. Oh, mampir cenah ke tiktokna. Mampir ya ke TikTok aku. Siapa namanya? Teh Lula. Oh, no. Oh, jadi guys nama tiktoknya Lula gitu. Lula. Silahkan mampir guys. Mampir ya di TikTok aku ya. Followernya udah banyak guys. Udah banyak udah berapa 2000. Udah banyak followers aku tuh. 2.500. 2.500. Banyak banget tuh. Udah banyak 2.400 follower aku mah. Mantap artinya. Ada teh naon wae sih nate BF teh. Oh nyanyi doang. Kasidah juga ada. Kasidah. Dakwah juga ada. Pokoknya mah artis itu jadi wenya BF teh. Artis terjadi jadi cekalawakan di TikTok. Oh itu kalau kandina TikTok cenah guys. Wah ini perlu diserbu TikToknya guys. Kau berapa di TikTok kan? BF teh neangan duda anu kumaha. Udah anu setia. Oh neangan duda anu setia. Setiap tikungan ada. Bagus anu naik sama. Oh. Benar. Oh lalakina udah bener. BF teh rek neangan dina YouTube. Nah, Oh, nu serius. nu serius teh kumaha BF? Kakak mah anu gampang. Oh, nu datang. Nah, Kurang kasep. aduh. Kalau aku serempai nggak mah yang gendut. Oh, Kamu cecep. kecek deui wae. Lain BF teh neangan teh nu kumaha? Oh, pengen aku mau punya suka Seperak tadi. yang seperak yang gendut. Gitu. Gede, terus sama anak tetap Hmm, sana tetap. atuh cecep yuk. Aduh. Si Cecep mah tuh punya istri ya. Oh, jadi BF teh jeung anu kamari bos KNT itu jadi. Masih dijalani, cuman Aduh, iya mau seriusan abina gitu. Sebiarkan di Bapak Iman. Kosong. sok atuh sugan dina YouTube aya. Ayain na YouTube. Sugan dina YouTube aya sok atuh. Nih, saudara-saudara. Sadayana Dewara Kasadayana ya Gak ada ini. Aya Randa Iya nanti. geus teu kiat hoyong kawin deui cenah Billy Aduh, ya promosi. aya nu nonton duda Toel we abdi di TikTok. neangan Randa aya ya BF ya Toel we di TikTok toel. toel we cenah di TikTok ngaran TikTok nate Luna Lula. Lula nggak ada salah ngaran TikTokna Lula. Nah tinggal we dina TikToknya. Pokoknya mah di atas ranjang mah tidak akan mengecewakan nya. Garansi BF, garansi. Oh. Geus euy.
Aduh. Tuh, intinya nyanyi jadi karena eta lain bete, lain daftar nyanyi. Daftar nyanyi tapi terus lama mencari bunda apa karena anda sering menjanda. Oh, bete teka tarimana teh karena sering menjanda. Rasa berat kali emang.